gerobak biru anu nyeun teh bener-bener ngeuna pisan si kakian teh leuwih dari 5 menit atuh aya teh. Geus puguh teu kudu nyeun capek-capek ayeuna mah di dieu oge aya kemasanna dari basoyen tah nya aya gerobak abang-abang Barang ditinggali dah seuseusana teh bener-bener lengkap pisan ieu mah bener-bener siga dari abang-abang atuh Yang ditanyakeun geus puguh masuk kemasan dina basoyen ieu mah bener-bener geus halal atuh Masak lagi meni gampang pisan teh tinggali aing mah tinggal cemplang-cemplung kieu emang boleh si cemplang-cemplung ini udah jadi kayak gini. Coba ame singet tambah di abang-abang geus kami tamakeun saos kecap sing lada pokona mah mah mantap. Alah si aing mah bener-bener mista cenah teu katulungan ieu mah. Edik bar 50 juta kali barudak ieu teh mah ngeunang-ngeunang atuh. Wah sakarek mah si kami mah ieu mie ayam kemasan tapi si ayam teh bener-bener ngeunah pisan aing mah bener-bener hayang. Komo deui si mie namanya bener-bener ngeunah homemade bener-bener tanpa pengawet atuh Ya lo basoyen teh salah ieu kemasan lagi aing ngeunah kieu komo lamun ulin ka outlet nah ngepek teh aya 2 cabang di Bandung geuningannya. Jajali asinya tuh baduk ha. Teh mah ngeunah pisan. Antong ditanya